anjing. Lagian tuh hasil toga duit datang leper di dia. Nya tukang kertas. Kumanya Ah, saya boy euy. Boy. Kenaon? Ya sawek lagi pikiran. Anjir, gaya geus kajian mah euy. Aing teh atuh. Anjir, saya tak aing hantar pesa. Oh, aya ngeupeus mana teh. Heuh boy, aing lagian teu meunang. Beuteung lapar. Eueuh, aing teh boga duit we mah. Wah, sia koret-koret teuing. Kepira kerpes. Eueuh, aing juga duit we mah. Sia ih. Heuh teh mah. Boy, ku aing jailan sia. Mang, kerpes ieu nya. Nya, siapa? Rasa naon? Lah, pokokna marasan eueuh di dieu we nu pangeunahna mang. Oke, siapa lah. Ya sok. Ah, mang, kayak dibayar aku itu tuh, nu mobil koneng tuh. Ya jelema tuh nu ngadengkak. Beres, siap. Ai kudu na mobil koneng mah. Dia dang asap. Mangga tos janten aya. Lah mang mangkat nah. Ek ngabajaan bahan urang tuh, bisa rayangan. Oke, gampang siap Ah, yang kerapes embung. Tuh, ti saya boy jajanan kalau duit saya tak. Benar. Beneran aing mah tuh, jaga ti saya boy. Makan kerapes ya? Aing asa percaya siapa loba duit. Proyek saya tak cenah. Proyek coba. Oh, tadi Si babal palingan Allah. ayo. Ayo. Tuh, na mobil. Oh, siap. Sok. Duitnya euy. Iya, kerapes teh. Mau pesen kerapes apa teh? Dibayar ke ku saya boy gratis ya? Oh, tadi ge si Aji sarua. Urang hayang mah euy nu rasa sangkudu aya mah euy. Si Aji ge tadi teu gratis itu si boy. Urang mah hayang rasa salak teh. Rumah yang saya coklat keju bae lah eta. Orang rasa cau gemrot. Aji teh nu beuli ieu nanti kada kalieur teh nu hiji rasa cangkudu nu hiji rasa. Nanti cau gemrot. Aing geus we aing ngira. Carana mah. Emang non man. Siap. Nuhun. Nya, yuk. Sami-sami. Alhamdulillah, dagangan beak, barokah diborong ku si Eboy, tinggal lagi duitnya ke si Eboy. Nggoy. Naon kehet? Jantan 30.000-an tadi temang Eboy. Aya naon? Majaru tadi barudak kitu dibayar aya ku maneh 30.000-an teh cenah. Di saha atuh? Tadi cek Aji cenah. Goblok ngerti aing. Itu ya atuh. Ya tuh, nuhun si bayar. Goblok si Aji, aduh.